Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ye dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka para mitra anu mulia mangga urang teraskeun deui hanca dongeng nu katunda. Tuh ayeuna teh dongeng parantos dugi ka nalika Nen Sukmawati harita teh manggil Nyi Centring Keling teh para wargi. Nya centring nya keling. Si keling si deung ya. Aduh, mangga kumaha terasna dongeng para wargi urang sami-sami hanca bae mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Nen Sukmawati harita keneh mikeun hiji keris nu kasebut keris titisan iblis. Nu bieu beunang ngaluarkeun tina pasarangkan. Nyimas Centring Keling nampanan eta keris bari pok ngomong. Heug ayeuna keneh kami rek init pikeun neangan si Inah jeung si Titi. Kami mau lakabalik satungtung tacana bisa ngalaksanakeun parentah ti Nen. Ujung ayeuna keneh geura init Nyimas. Les harita keneh wujud mojang geulis teh leungit. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ti hareupeun Nen Sukmawati belesat aya angin ngabelesat nobros lalangit kamar. Angin ngaguru luhureun suhuna nu tungtungna ngabelesat angin teh ngajauhan wangunan gedong pamatuhan Nen Sukmawati di puncak Pasir Samoja. Bareng jeung kayan harita di leuweung Hanjuang nu pernahna disalandeuheun Pasir Samoja Nyi Inah lumampah setengah lulumpatan. Najan sukuna mineng ti kakarait mineng berak buru labuh tapi teu kapok. Manehna nuluykeun lulumpatan ngahaja henteu nyorang jalan gede najan aya tapi asup kanu remet nu maksud ngarah teu ka udag kalayan babari lamun aya nu nyusul. Para mitra maksana supaya teu ka udag supaya henteu babari nu nyusul maksana. Sajeroning asruk-asrukan di jero leuweung dina hatena dibarengan ku ngoco mangkieu. Keur aing mending keneh kabur batan tuluy aya di Pasir Samoja ngahiji jeung Sukmawati. Manehna ukur pura-pura mungkul jadi dukun pula tutulung. Da kanyataan maneh tayalian saurang jalma nu sasar muhit ilmu siluman nyemah ka bangsa dedemat dedemit. Mak bapak tulungan abdi alim kedah disebahkeun ka bangsa siluman. Paingan teh Titi nepi ka kaburna da sieun dijadikeun tumal. Beungeut aing nu ruksak pinuh ku borok nu tadina susuganan cager sanggeus diubaran atawa dijampe ku Sukmawati. Kanyataan tacan dijieun sakali-kali acan angrewe. Atuh beungeut teu pinuh ku borok nu pikagilaeun. Aing mending kabur sakaparan-paran jeung batan kudu cilaka. Geus mineng aing nyaksian parawan nu dijieun tumal ku jalan api-api rek diubaran. Sawak aing teh. Para mitra najan bari jeung blag-blig blug-labu suku minang ti kudawat lalampahan Nyi Inah beuki jauh bae. Najan kitu ari kaluar ti wewengkon leuweung Hanjuang Nyi Inah teh encan. Lantaran leuweung Hanjuang saja badati hieum ge lega satungtung tinggal kaayaanana. Untung ayeuna mah bulan nemongan najan ukur sapasi jadi kaayaan teh teu pati meredong teuing. Nyi Inah terus apruk-aprukan lumampah bari tekad nangan hiji hayang salamet. Hayang bener-bener lepas tina cangkingan dukun iblis Nen Sukmawati. Dukun geulis nusannya namah geus anut pohara kakuatan bangsa setan siluman jahat anu telengesnakeun. Sanggeus asruk-asrukan kurang leuwih meakeun waktu sajam setengah. Bari jeung teu manggihan jalan kaluar ti eta wewengkon. Ngarasa capek lungse Nyi Inah tungtung nama manehna gek diuk dina catang tangkal kai. Maksudna ngareureukeun ka capek oge bari ngadagoan datangna beurang. Gilig pamaksudan manehna rek ngadagoan beurang teh samemeh neruskeun lumampah. Manehna horeameun pikeun nuluykeun lalampahan mangsa ayeuna kaburu kapegat ku rasa capek nu taya hinggana. Na atuh kakarage manehna gek diuk teu kanyahoan seor aya angin ngaguruh nyampeurkeun ka luhureun manehna. Beuki lila eta angin para mitra sadaya ngaguruhna teh beuki deukeut. Nyi Inah pohara reuwaseunana manehna geuwat nangtung bari panon alak ilik ka sakuriling eta tempat. Na atuh ai seor harita teh kaluhureun aya hiji barang nu kumalayang. Barang geus deukeut lain ngagebegna Nyi Inah lantaran manehna apal. Kana barang teh para mitra nu kumalayang tetela geuning keris titisan iblis nu herang ngagebur. Gancang Nyi Inah mundur bari jeung ngocomang.
malah ngomong cilaka bener-bener aing gitu lantaran geuning ka diri aing aya nu nyusul. Tetela keris iblis boga Den Sukmawati kayak kieu mah kana tangtu. Den Sukmawati nyahoeun kana kaayaan aing. Manehna geus nyahoeun yen aing aya di dieu, pangna ayeuna aya keris nyusul. Keris teh muter luhureun aing, aduh. Lantaran sieun kabeunangan ku eta keris, bruk Nyi Inah meubeutkeun maneh ka handap. Keris ngaliwatan kana luhureun tapi gancang malik deui muter tarikna keur luhureun tongong Nyi Inah. Aduh muter luhureun tongong aing geuning duh. Kumaha pipetaweun aing ayeuna. Mun aing maksa terus lumpat yakin bakal diudag-udag ku keris siluman teh. Tapi mun cicing wae aing bakal beunang ku Den Sukmawati. Kumaha atunya mangsa bodoh aing mah. Mending keneh kabur we ka dieu teh kumaha engke. Muniang gagancangan hudang berbet Nyi Inah lumpat tapi nya kitu luhureun keris iblis marengan. Sigan embung pajauh jeung dirina Nyi Inah. Sajaroning lumpat di paparetot Nyi Inah jeung amekan ngahegak sagala. Bakat tingku keuheud jabat ti amek nyedak tanaga midep. Setan sia, mantong udag-udag aing sia jurig. Kancang sia keur nyingkah ka ditu keris siluman. Aing mah teu sudi najis teuing diudag-udag ku sia setan. Kali ka ditu aing mah hayang balik ka lembur bari nage. Aing mah hayang ngariung jeung nu jadi kolot. Kadieun teuing beungeut ruksak ge. Nu penting mah aing mah teu jadi wadah si Sukmawati. Berbet Nyi Inah lumpat deui bari jeung ti tatarajong segala rupa. Keur kitu Nyi Mas centring keling nusanya nama aya luhureun keris iblis keur kumalayang. Nyi Kikik siri estuning mata kukurayeun segala. Montong terus lumpat maneh sia Inah. Wah aya gunana deuleu. Saha nika teh saha? Para wargi sadaya tuh Nyi Inah harita reuwas luar biasa kulantaran ngadenge sora. Ngagebeg pohara reuwaseunana pikeun Nyi Inah harita para wargi. Gancang tangah ana breh teh katemong aya wujud hiji sirah awewe nu buuk ngarumbay. Panjangna karetina beheungna kaluar getih tuluy nyarak celakan ngucur. Atuh Nyi Inah ngacerita ka tingku reuwas harita. Saha nika? Saha? Anika saha sabenerna ha? Saha anika teh? Anika can apal ka kuring. Inah, anika can apal ka kuringnya. Eta jurig hulu teh katempona pikagilaeun. Katemong hunturang ngeteng jeung siga nu pinuh ku getih. Teu nyaho kuring mah teu nyaho. Teu apal ka anika setan sia saha anika teh atuh. Nyi Inah terus tumanya bari paneteupna seukeut mencerong kana wujud eta mangkluk nu katempongan sirahna wungkul. Kuring tayalian katelah Nyi Mas centring geling sobat Den Sukmawati. Bisi anika sieun ku kuring peda katempo pikasieun. Kuring bakal salin jinis. Les wujud jurig hulu pikasieun teh ngadadak leungit. Kalayang dina waktungan sakedet netra para mitra sadaya. Salegedeg hareupeun Nyi Inah nu keur ditapu ku kasieun. Geus ngajanggelek nangtung wujud saurang wanoja geulis. Najan kitu tetep sorot panon mah meuni seukeut siga nu tembus kana jajantung sumaramah kana bayah. Serenge eta wujud wanoja nu geulis teh nyerenge. Kumaha ayeuna? Sieun teu ka deui kuring Inah? Tidak ku sieun nya lantaran katempona kuring ayeuna mah geulis. Pikaresepeun. Moalnya mun anika masih kena sieun nya. Lungak lingek dangdak dengdek gumelisna keur kaayanana Nyi Mas centring keling. Nyi Mas centring keling nu geus robah wujud. Kacerot harita Nyi Inah cumiduh ka beulah katuhu. Bangun cua jeung ewana keur sarta pokna teu reugeusna keur. Najan anika jadi naon bae oge. Najan jadi geulis tiga bidadari. Najan salin rupa jadi wanoja enah ge. Kuring mah teu resepnya. Ya centring keling siluman jahat. Rek nanaon anika? Make datang ka dieu babareng anjing si keris iblis. Rek nanaon bari nage jurig? Ulah galak-galak teuing atuh Nyai Inah. Lantaran moal aya gunana, najan anika sesetak ge. Kuring mah moal beunang disantak ku anika ieu. Dengekeun pangna kuring ayeuna datang bari mawa keris iblis teh.
bari bisa lumampa sorangan tajalian rek nyusul Andika. Nyusulan kuring nya nyusulan anjeun rek dibawa deui ka Nen Sukmawati. Ieu urang ini teh aya mah meungpeung tacan beurang meungpeung masih kena peuting jeung karunya ka Nen Sukmawati nu ngadoan di imahna. Sok adieu. Ragamang leungeun Wanoja mamalihan ngaragaman rek newak kana leungeun Nyi Inah. Tapi gancang Nyi Inah mundur 2 lengkah. Embung aing mah sangeuk bari oge kaheulaan aing kudu milu ka gogobrogna si Sukmawati mah. Sangeuk teuing aing babarengan jeung dukun iblis. Bohong majarkeun rek mubaran teh nu teh lama tibang ting ada goan waktuna we. Nu tantu pikeun nyebakeun diri aing ka bangsa siluman nu dipuhitna. Alik nikah ka ditu centring keling kamarek balik bari oge. Nyi Inah gancang malik berebet manehna lumpat tapi kakarage 20 lengkah lumpatna. Centring keling salin wujud kalayang kaluhur bari jeung ngagero tarik naker. Eureun sia Andika montong teruskeun lumpat. Eureun sia eureun. Wer para mitra. Harita aya hiji kakuatan anu ngabedol awak Nyi Inah. Tis kena kana tongong Nyi Inah kalayan. Harita kene blugubrag Nyi Inah ngagubrag nang karak pengkang. Aduh. Nyi Inah ngagubrag bari nyebut aduh kontan ngagoak tarik sakujur awak karasa meni asa ringsek. Keris iblis muter luhureun awak Nyi Inah. Siga nu sabres-breseun baris nubles kana dada Nyi Inah. Atuh Nyi Inah pohara reuaseunana panon teu ngiceup-ngiceup morotot kana eta keris nu terus muter pika gilaeunaker. Tukangan keris iblis muter teh para mitra kate mong wujud sirah pika gilaeun. Nyatana Nyi Mas centring keling nu geus salin wujud jadi siluman. Nyi Kikik seuri mata kukurayeuna keur pika keungeun jeung pika sieun lain bobohongan. Paehan aing ayeuna sia. Paehan gancang. Paehan. Reup Nyi Inah peureum bakating ku geus ngarasa paur. Hatena mah geus pasrah. Kajen teuing ayeuna perlaya jeung batan kudu daek balik ka pamatuhan Den Sukmawati si dukun iblis. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu, Nyi Inah hatena geus pasrah harita teh. Memang kajenting manehna perlaya jeung tibatan kudu balik ka pamatuhan Den Sukmawati si dukun iblis. Jadi bener Andika teh nya? Anak itu Mas ya mung milu jeung kami deui nya. Nyi Mas centring keling bangun gemeseunaker. Bener tema pono. Jadi mun kitu mah kajen modar dimangsa ku keris iblis meureun nya. Batan milu ka kami anjeun teh. Bener gancang geura paehan kami marido ikhlas tak halangan naon-naon. Inah dengekeun ku sia deuleu. Sia rek dibawa ka Den Sukmawati rek diubaran, lain rek dipodaran, lain rek disebakeun. Geus loba jalma anu mentang tulung ka Den Sukmawati kabege calageur ka asup anjeun. Kana tangtu bakal cager deui. Beungeut anjeun nu pinuh ku borok bakal lemes deui, bakal geulis deui. Hayu milu sia ka kami berina oge. Hayang diubaran maku kami ke jeung Den Sukmawati. Mu aing mah korejat Nyi Inah hudang beretek lumpat sakedeung geus jauh. Keris iblis mudag bari jeung muter tarik naker. Atuh Nyi Mas centring keling lain deui amekeunana kitu manehna ngagero. Keris iblis gancang geura podaran si Inah teh gancang. Atuh ai jempe Nyi Mas centring keling ngagero. Keris iblis nojo kana tongong Nyi Inah harita kere ngablesur tarik naker. Tapi para mitra ditakdirkeun deui Nyi Inah kudu salamet kudu panjang carita hejol. Para panjang carita. Pitulung tinu maha kawasa cigana mah harita tumiba ka Nyi Inah lantaran barang keris iblis anu ampuh seukeut jaba dibarengan ku kakuatan goib. Rek sabres-breseun ngagabres kana tongong Nyi Inah dadak sakala. Aya cahaya beureum nyamar waluga Nyi Inah. Tur dina sakiceu panona. Les wujud Nyi Inah ngadadak leungit teu kanyahoan ka mana eueuh. Keperah keris dicokot ku Nyi Mas centring keling. Manehna ngajanggelek jadi Wanoja geulis ngajanteng nangtung bari panon hurung ngempur nitenan sakuriling bungking. Manehna kukulutus amek sorangan. Urang ajar sia aya we gogoda teh nya. Teteh lain nu ngaganggu kana pagawean aing. Saha mangkelukna nu geus nyalametkeun si Inah.
Nah manusia biasa gitu atau setan siluman cara aing bener-bener mata keheul ka aing ye. Pagawean aing tetela teu ngadatangkeun hasil kana tangtu Nen Sukmawati barisa bendu baris mangloh ka aing ngan aharaha ka diri aing ku ayana aing teu hasil maksud. Kalayang manehna ngalayang kaluhur. Siga kalong para wargi sadaya manehna bisa kakalayangan kalawan laluasa naker ngider ka sakuriling eta leuweung hanjuang. Kumalayang bari panon ngempur hurung nitenan sakuriling eta tempat. Nitenan madhab papat utamana makahanap susuganan aya jelema lumampah peuting eta bari mawa nyiina. Tapi lapur nyiina teu katemong anu mawana ge eueuh kalangkang-kalangkangna acan. Estuning mata keheul jeung ambak nu taya bebandinganana. Jerut Nyimas centring keling turun deui ka hanap persis di tetungtung kidul leuweung hanjuang. Atuh palebah tempat nu rada lengla gero manehna ngageroan sora menihan daruan tarik naker. Inah, di mana maneh ayeuna Inah? Sok gancang ka dieu sia. Buru-buru ka dieu. Mending hayu bareng jeung kuring ulah rek dibawa ke sakaba-kaba. Bisi diri maneh cilaka. Sora Nyimas centring keling nepating salewar aweuhanana. Mepeuskeun kaayaan peuting harita anu kadenge ukur sora manehna wae anu nyeor kabawa ku angin peuting. Nyimas centring keling nepi ka gegejlig nincak dalemah bakating ku ambak nu taya babandinganan. Si Inah teteh geus jauh. Si Inah teteh lain moal kabur. Damun manehna deukeut keneh mah piraku embung nemalan kana panggero aing. Ieu mah kana tangtu geus jauh naker eueuh gunana aing lila di dieu ge. Ayeuna mah mending balik ka Pasir Samoja aing kudu buru-buru ngalaporkeun kajadian ka Nen Sukmawati. Siung kalayang Nyimas centring keling ngalayang ninggalkeun eta tempat sakiceuk manehna geus eueuh ngajugjug ka tonggoheun nyaeta bulang ka Pasir Samoja pikeun laporan ka dununganana nyaeta nu katelah Nen Sukmawati. Datang ka hareupeun Nen Sukmawati nu keur masih kene aya di kamar poharahan nyeluna jeung hanyakalna keur Nen Sukmawati. Barang narima laporan ti Nyimas centring keling salila-lila Nen Sukmawati mencerong sekeut ka Nyimas centring keling bangun nganaha-naha ku ayana teu hasil pamaksudan teu bisa meunangkeun deui nyiinah nu kabur. Kurang ajar tetela maneh bodoh keneh jadi siluman teh geuning centring cek Nen Sukmawati bari kekerot nahan ka keheul nu taya babandinganana. Sadaya-daya Nen nanging sanes isim abdi anu bodoh ngan ieu mah nu nulungan nyiinah nu pinter. Tetela laina makhluk samanea Nen. Ayeuna mah teu kedah seueur saur datos kieu kajantenana mangga tugaskeun di sim abdi kedah kumaha salajengna dina ngoning mantuan kana sekara repet salira Nen. Mangga saurkeun. Najan hatena mah keheul ku ayeuna dicarekan jeung dinaha-naha ku Nen Sukmawati. Teu burung manehna ngadaguan tugas penting saterusna di diri Nen Sukmawati. Kadikeun heula keris iblisna. Muhun mangga Nen ieu. Sora Nyimas centring keling mikeun keris iblis ka Nen Sukmawati sabku Nen Sukmawati diasupkeun ka sarangkana tuluy diselapkeun dina cangkengna. Dengekeun ku maneh centring keling. Kuring rek mere tugas penting. Unjuk sumanga nun jisim abdi mah moal bade baha mangga saurkeun sing jentre. Pokna centring keling harita teh moal ngabangkang atawa baha kana sakur timbalan ti Nen Sukmawati. Pangna kitu rumasa manehna geus jadi patalukan Nen Sukmawati. Harita Nen Sukmawati nyarita. Maneh kudu lumampah ninggalkeun ieu padumukan kuring centring. Rek saminggu rek 2 minggu maneh ulah ka dieu. Lamun maneh tacan hasil maksud taya lian maneh kudu maluruh kalayan bener-bener di mana ayana si Inah jeung ayana di si Titi. Mun geus kapangi gancang tewak paehan podalan atawa bisa mah bawa hirup-hirup ka dieu. Kadenge hartos nanging kumaha atuh lamun lila sim abdi henteu mangihan wae. Mun leuwih ti 2 bulan maneh teu hasil maksud kapaksa maneh kudu balik heula. Di dinya kami rek muntang tulung kalanceuk maneh ka Mbah Cakrasena karti hartos nu nanging dikengingkeun mun engke dina raraga ngalaksanakeun pancen ti Nen jisim abdi mancala putra mancala putri eta mah kumaha maneh pokona mah make jeung teu meunang salarupa soal teknis mah kumaneh serenkeun nu penting mah ye kami mah eta 2 mangkluk beunang kitu rek beunang dina kaayaan pae rek dina kaayaan kirup atuh mun alus-alus kaayaan hirup nu penting kumaha maneh we soal teknisna mah rek mancala putra mancala putri kumaha sia pokona mah.
Nen Sukmawati kalah kabuki amek para mitra sadaya dibere pertanyaan kitu ku centring mani. Sumuhun ai perkara perkapakarangan ieu sumuhun kagungan salira buktosna keris titiran iblis napa di cepeng ku salira tetapi kedah di bantun ku jisi abdi kaula nuhun keun wae di kaula lantaran kula geus boga pamaksudan mandiri engke ku kula baris digunakeun pikeun numpur ludaskeun kula warga si Titi nya ieu keris iblis tarekah pikeun ngancurkeunana geus montong loba omong beral we mah geura ini kade sing giatna ieu jeung ulah ngadeukeutan jelema nu leket ibadahna nu geus talo salatna ulah wani-wani nyampeurkeun jalma nu keur ngaji bisi maneh cilaka si grami yang hari ini unjuk sumanga nen ayeuna keneh jisim abdi bade miyos kalayang Nyimas centring keling kaluar ti kamar Raden Sukmawati bangun nu babarieuna keur nobros lalangit kamar bari teu ngadatangkeun sorana naon teu ngadatangkeun karuksaka naon-naon kalayan sakicep eueuh adi dinya kumalayang ninggalkeun puncak pasir Samoja lumampah pikeun ngalaksanakeun pancen penting ti Nen Sukmawati si dukun iblis. Aya kasieun para mitra enteng kasieun mah para wargian ieu rombongan si Sukmawati teh termasuk bangsa siluman-siluman sieuneun ku jalmi anu takwa mah para wargi sedengkeun jalmi anu takwa teh diantawisna nyata nu ngadegkeun salat kitu tah salah sawios ciri-ciri jalmi takwa ngadegkeun salat kitu para mitra sadaya nyata diantawisna percanten kanu hal-hal goib teras ngadegkeun salat sareng ngainfakeun tina panghasilanana kitu para mitra sadaya atuh salajengna para wargi sadaya tah kumargi kitu tah enteng geuning enteng numawi para mitra adegkeun salat margi salat eta tiasa nyegah tina perbuatan jahat sareng mungkar mangga para wargi mangga nyangakeun di dia diantawisna si centring mani kesieun Sukmawati ge parentahna teh kitu para mitra sadaya ulah di deukeutan teu keur salat bahaya panas cenah rasana ku siluman teh kitu mangarang teraskeun samiangna Nyimas centring keling Den Sukmawati teh buru-buru sare najan manehna ngarasa tunu puguh tacan sare sakerejep-kerejep acan tapi rasa tuduh kaelehkeun ku rasa panasaran dibarung ku kakeuheul nu pohara pedah dua pasen nu baris disebakeun ka Mbah Cakrasena kiwari geus kabur saterusna manehna hayang nyaho hayang nempo kayana Ki Burak anu geus meunang pancen ti manehna terus nyokot baskom kalayan diisi cai atah tilu parapatna eta cai dina baskom ku manehna dipencerongsekeun bari ngagereyem babacaan mapatkeun jampe pamake aji tumasarana nu nyampak di manehna aneh para wargi lila-lila mah dina eta cai nguyumbang dina baskom tebet ebreh katemong aya jalma keur leumpang sorangan mapai jalan satapak kakalerkeun bangun anu jongjona keur tetela eta teh Ki Burak manehna ayeuna keur lumampah ngajugjug ka lembur Cigawiru lemburna kolotna Nyi Titi tutas manehna micen layon ciciptaan di leuweung Hanjuang memang lancar keur lalampahan Ki Burak estu eueuh gangguan naon-naon ti heula manehna satutasna kaluar ti pasir Samoja terus lumampah ka leuweung Hanjuang deui bari manggu layon ciciptaan nu persis siga layon Nyi Titi barang datang ka hiji jungkrang beleuweung eta teh layon teh dibalangkeun ngagubrag kana jungkrang ngan palabahanap nyangsang dina tatangkalan nu aya dina gawir geus beres ngalaksanakeun pancen kahiji micen layon ciciptaan teh terus we neruskeun lalampahanana sajanepungan Mang Suhad majeng Bi Oco nyata inung bapana Nyi Titi ngaso heula ngaso para wargi kaum dangu Nen Sukmawati imut ngegelenyu bangun sugemaha teh barang dina cai dina baskom kumanehna katempo Ki Burak keur leumpang bangun tumanina dina wanci Janari makjo nuju ka subuhnakeun mangsa karita syukur mani geus ampir cunuk ka lembur Cigawiru muga-muga si Suhadma jeung si Oco percayaeun kana sakur omongan maneh Burak muga-muga deui kabogoh si Titi milu neangan ka leuweung Hanjuang mun milu teh hiji kabungahan keur aing lantaran aing pohara hayangna babarengan nyacapkeun ka sugumaan jeung saurang jajaka anu tulen ulah jajaka tarangna sok teruskeun lalampahan Andika teh Burak muga-muga sing hasil maksud engke lamun kolotna si Titi geus araya di leuweung kakara aing bakal ngayakeun tindakan
Cai nu yumbang dina baskom ditiup lalaunan les gambaran kiburak dadak sakala leungit nu aya tinggal cai deui bae. Leos manehna kapipireun gedong cai diawurkeun sup kana jero gedong goledag den Sukmawati ngagoledag. Kekedengan sarta tekungsi dilareup manehna sare. Najan sare kasubuhnakeun teu burung tibra malah make jeung kerek sagala meni gegelegeran kawas kerek buta bae. Mangsa isuk-isuk kayan pohara enah napi karesepeun. Langit lenglang taya aling-aling Cibun ngagarenang. Manuk-manuk recet di sarada bari pating geleber di lembur gawiru. Kayan haneteun hayam-hayam recet di sarada bari arulin di buruan ima. Atuh jalma-jalma geus kalaluar aya nu arimit ka kebon, aya nu ka sarawah ngalaksanakeun pancen gawe nuruskeun hanca nu katunggal. Tapi Mang Suhad mah jeung Bi Oco harita teh teu ka mana-mana araya we di imah malah keur ngarobrol di tepas imah. Bari nyaningkeun beuleum sampe jeung gula kawung. Dua gandu si ganu haroream rek init-initan nu matak uplekna keur eta salaki jeung pamajikan ngarobrol. Taya deui nu jadi bahan obrolan lintang tinu jadi anak nyatana Nyi Titi jeung kabogohna Nyi Titi nu ngaran Darta urang Cimariu. Waktosna kabujeng seep di parawargi.